Wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusimkuring nepi ka hormat, puji sinareng syukur ayo urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadayana nikmat kesehatan sareng keimanan sarta kasempetan sehingga urang tiasa silih tepang di sawala dinten ayeuna. Sholawat kalih kasalamatan mugia tetap dilelarkeun ka junjungan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina, ka para sahabatna sarta ka orang sadayana salaku umatna nepi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasa abdi Wibisana Ramadana Hidayat Saputra. Simkuring ngagem pancen janten panunggu catur teu hilap ngaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kasahadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan bahaya narkoba di lingkungan rumaja. Ku kituna supados henteu nyang kolong kana waktos, ayo orang sadaya buka ieu sabola ku awasan bismillahirrahmanirrahim. Liza sareng rerencangan sadaya anu nepi ka hormat dina dangat ieu simkuring saparakan cati kelompok 2 bade medar persoalan bahaya narkoba ka golongan rumaja. Ieu persoalan teh kalintang saena ku urang sawalakeun. Jalaran beuki dieu jalmi teh seueur anu ngonsumsi komo ngedarkeun narkoba. Keur naon eta narkoba digunakeun keur jalmi ayeuna mah seueur anu ngedarkeun narkoba paranti dijual atawa diedarkeun ngarah loba duit. Simkuring sareng rerencangan di kelompok hiji gaduh pamadegan yen narkoba teh bisa ngabahayakeun jeung ngarugikeun diri sorangan. Di antawisna nu kahiji narkoba tiasa ngajieun masa depan remaja-remaja di Indonesia teh jadi surang. Anu kadua, narkoba ngalarang norma-norma di lingkungan masyarakat. Konsumsi narkoba ngalarang norma-norma di lingkungan masyarakat, keluarga, agama, serta negara. Anu katilu, konsumsi narkoba tiasa mengakibatkan kecanduan. Anu bisa nyieun jalmi teh terusan konsumsi eta narkoba. Anu kaopat bisa oge mengakibatkan akibat-akibat atau penyakit-penyakit anu henteu diharepkeun nepi ka kematian si pengguna. Eta nyaeta di antarana bahaya-bahaya ti pengkonsumsian narkoba. Nah, eta pamendak simkuring sapara kanca, mangga ayeuna simkuring ngaturanan rerencangan sadayana bilih aya anu bade mairan nambihan atawa nyempat sumangga dihaturanan. Hatur nuhun ka pamair ti rerencangan sadaya tina sawala urang nembe rupina tiasa dicindekan yen anu penting teh nyaeta kesadaran urang ngarah teu ngagunakeun narkoba anu bisa ngarugikeun diri urang sorangan sarta jami-jami anu sanes. Ibu Yeliza kali rerencangan sadaya anu dihormat rupina sakitu anu tiasa dipidangkeun dina ieu sawala hatur sewu nuhun kana perhatosanana ti sadaya. Hapunten bila aya kelepatan sareng kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.